Lain kumaha ieu masalah bagi pendaki kan abdi mah betul we nya di bulan Ramadan teh ulah geus kita ngomong Bandung lantaran ngomong Bandung teh sampenya nya bulan puasa lamun puasa bari ngomong Bandung kan pahalana tolong berarti batal japa batal puasa japa mau menang pahala jadi percuma kata mereka pergi pahala tahun-tahun ibadah puasa kalian lamun udah ngomongin Bandung mah nah, ayah dongeng, gula dongeng teh antara binatang jeung mitokha. Eta si mitokha udah dibinting manggal binatang, yen puasa teh buat kieu dasar kieu benernya dasar Gusti, dasar kudu teh mongkeun jeung kudu kepanggih si mitokha. Nah, si mitokha di warung sanokeun kana bakal dahar, kudu nyung teh binatuna pisan. Atuh kaperego eta binatuna mitokha teh. Tah kieu dongeng teh. Kemananya anger wae nini teh unggal wayang ieu kahayang teh geus salat subuh teh beberes poe naon ieu mah ka mana we ma aduh ka mananya dasar nini Ayam naon abah? Aku aja kita tadi teh tadarus atuh tadarus Al-Qur'an sampai sajud. Sugan teh sabulan bisa tamat. Emak teh geus era ku tatangga teh emak nya geus kolot kieu can tamat Al-Qur'an. oh hampura ai sugan deh ka mana sugan teh kerek deui wae Ya moal atuh da pamali. nya atuh batur mah geus ka mana kade doakeun nya anak tetangga abah oge kudu didoakeun da teh Ya atuh. Eta teh tah ari udah kemana nya mun dican datang wae ayeuna teh gini nya sakitu batur mah geus mantap hampura geus naon dua poeun kieu teh dua poeun rek naon rek bulan puasa teh Eta teh teuing atuh teh saprak geus kawin nya meuni tarang ngelongokan kolot teh. Kolot mah meuni geus sono na budak teh kamelar teuing. tah itu budak teh ayeuna mah da budak baheula mah teu kitu teuing teuing kamelar kunaon eta padahal kolot mun aya dibere nya kayang teh atuh datang Teh kudu barang bawa ge nya kolot mah atuh. Waalaikumsalam. Geningan panjang umur keur diomongkeun ieu teh Ieu nuju ngobrol we biasa ngangos di anjing-anjing teh ngobrol. Abah hapunten ya. Warasnya Alhamdulillah. Kami diapunten kumaha oge nya atuh cik sararehat cik aya rezekina. Oh. Abah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hapunten Abah, aku habis sampelan. Lagi kadieuna nya aku mah sibuk. Bisa. hari ujang ayeuna teh kanu naon Karena nguseup, Bang. oh syukur daripada Nguseup. Teu nguseup, enggak minyak abdi teh. minyak naon Minyak apa? oh syukur daripada kos batu ting ngalalangur teu bae nguseup oge kan ulang nguseupan wae anak abah kadenya komo dari jam bawa minyak nya bah syukur ai kitu mah Bang, asa anyar sekarang Bang. karek nempo bareng ujang mah nya Ya. alhamdulillah dibere taku toko senal dihareup ieu cenah keur abah teuing kumaha hitunganna mah ieu teh nu sabaraha poe aya meureun 2 poe mah ieu teh kan si abu ge karek nempo meureunannya Ya, karek tempo ieu dipake anyar. ade ayeuna teh bulan puasa kudu siga abah nya kuat ade hati-hati kudu kuat puasana ibadahna komo bari jeung tadarus nama eling kudu eling we pokona mah ayeuna mah nya tah kade nya neng kudu siga abah teh di dieu teh pupuhu lembur intina mah kudu nyahokeun abah we lah intina mah
ulah pikeun kangerakeun abah gitu. Oh tah kumargi gitu abah teh nya ayeuna teh masih kene aya pagawean. Kade meureun nyamanya di dieu. Kade meureun tah budak arek datang kupujuhkeun abah meureun rek ningali sawah teh nu dikaler. Isukan meureun isukan teh pageto sugan we. Rek diaritan, rek dipanen, meunang sablek dua blek mah meureunan eta oge. Oh, kitunya. Mangga. Ampura abah rek heula meureunna nya. Rek ka ieu lah. Rek ka ningali lah sawah sugana nya. Nah kade nyamanya. Coba ngobrol. Kan si abah puasana rajin buat jawa masih pengen sok ka sawah. Tuh si abah mah turutannya ujang kudu gitu. Ada ujang ulang ngerakeun, ngerakeun si abah. Kayak kata tangga kayak kudu nyirikeun yang kita minang ku si abah. Lagi kena puasana ya. Itu kan makanya kalau si keluarga abdi. Mangga. Moal banyak ngisin teh. Ya, dia lah kulit heula. Ya, bisi da kuat baturan. Ya, Kami teuing nya. moal. Ya, Hei, aya naon teh? gimana? Biasa we ulin. Iya bener, belum bahasa itu. Pasti tarik ini tahu. Gila, kurang teh apa? Ya Pak, ya Pak Abah Pak. Iya. Ya Pak itu pohon ke tangan. Oh, ayeuna urang nu kieu. Ya. Ayo lapas coba ya. Demam ke pagi ini. Wah, agak pagi ku siapa ya? Benar ya. Saya pilihan aja warung nasi. Buka sore di bulan puasa. Kecuali orang sakit atau ibu berhalangan, siang bisa dilayani. Orang cek kurang makan, jadi waktu bisa mulai. Da urang orang sakit ya. Ayo tah. Ayo. Ya, Ayah juragan abah, ayah naon, ayah naon abah teh mana lihat ka aku. Kita kieu neng da aya mah teh dengan sekolot 70 tahun ke atas mah sok seur segala ieu we segala naon ke raos ieu teh patuangan rada peujit Quraisieun gitu cing nyuwunkeun ieu lah obatna. Lepas milarian cukurai sih, masa ada ka dieu, warung nasi, upami nasi komplit, kopi, es jeruk mangga di dieu teh. Eta nu penting mah abah mah hayang kanu eta sok teu ngantos wae euceuk. Oh, eta mah sanes cukurai sih, atuh panginten itu nyabat kieu. Gumun. Patuangan gumun, peujit Quraisieun. Pejit, Quraisieun. mohon mangga aku apa masih komplit karena kopi di dalam kamu di Arima malah ayah hamba begitu apa ayah kan ibu kan menuju datang kaki malah kenapa mangga abahnya dan kenapa sampai kau makan kawan Mohon atuh, abah mah leuwih ngartos di rambut dirinya. Kumaha musim bulan Ramadan atuh. Ya nu penting mah abah mah ieu we rada cager lah ieu mah. mohon aku sekenapnya Ada sareng jus nanya sareng tenan. abah tuh mau nasi kumpul Nasi kopi hidup kopi hideung, es jus. jadi nih pengalaman nasi kumpul kita terus ya Muhammad ya Nuhun bisa dia, aduh, gar-geris teh, aduh, ini engal-engal ini gitu. Abah berjamnya, wangi badai kami kantor.
Mana ya teh? Mangga juragan set-set itu pada miaya naon. Aya nu karaos. Adieu. Mangga, adieu sami. Maklum, Oh jantan hoyong naon? Nasi liwet. Sami. Oh mangga. Mangga. Ya. Asal bau. Asal bau. Apa kemauan? Astagfirullahaladzim. Fokus apa teh tokoh masyarakat? Iya mangerakeun. Jangan hampura abah teh. Abah teh da geus kolot anu da siapa? Di kuat-kuatnya anger we geuningan. Beteung teh. Geus kakurangan sagala kurang sagala we. Jadi hampura damai we damai. Aing teh pada naon aya ka dieu? Sarua. Pak Ketua, kumaha ye? Masalah kebagian traktir. Alhamdulillah nih di anggota tim seni bapak saya pakai kompak dengan tiap anggota itu pada kumbang satu Bagus. sarang artosna mere anu sanes juga bilih pada nyumbang kemana malah kerja bersama. Alhamdulillah. Akhirnya panturan ini sudah naon manusianya. Air hati manusia ternyata makhluk sosial. Aku butuh manusia ini. Tak kurang hidup kamu sepeda manfaat di bawah pantai. Kayak bagi-bagi takjil. Ya mudah-mudahan urang sudah nanti ikhlasnya. Semoga kita ikhlas pada terlalu dengan pahala. Anak kang sererea tapi ka ulah aya jiga dongeng anu nanyakeun ai kaluar sai mata bakal tah eta jelema teh punten di lain api sidang ngamun tidak kawan hakim atau aja jelema ngan digana ngelmuna masalah puasa teh can tamat aya dongeng teh ieu dongeng teh Cara bagaimana mereka di sekolah, kami banyak Entosan pada maghrib sampai apa mana sih? Hebat, campuran kuih, itu nilai cinta. Ya sudah habis menawan deh, ya sudah. Dia sampai kue ayah di rumah deh, kumaha tuh sore tinggal masak, mana gitu. Ulang model aja nuri majen, cuma digawe, bari sore jalan-jalan, bari balanja mulanya, serasuk mulanya, bari tadi yang tadi bisnis jalannya, jauh, jangan mungkin sebenarnya tuh bari kolak, bari buah, bari naon yang aja, ikut nggak nih mereka itu gini? Ayo dia ke nonton aja para itu sebelumnya, itu cuma yang di rumah jadi hanya ibu asal mana wae kulit di mana ya Cecep? Apa jalan-jalan? Emang saus ini apa tuh kulit? Di rumah tahunnya saus. Sama alhamdulillah. Tacar batal. ayo batalna Tacar. Oh, tapi teh sok keluar dari Pak Anon. Nah, saya tadi saran lagi di rumah sakit. Suami. Saya keluar sama sebenarnya namanya di mataman itu batas. Dan mau ngabatal puasa apa? Makan. Siang dua. Minum. Siang. Nanti lu. Suami siang hari. Nanti Apa kira nama kamu guna gencan? Gaduh. Jadi jadi anu batal teh eta anu muntah disengaja dicolok terus muntah. Eta oge batalan puasa gitu.
Saya pun tahu nama teh pun tahu Keluar si mata teh. Siap jadi ibu ngarujak lada deui kesam ngoprot keluar cai panon anu ngabatalkeun sauma sanes cecet keluar cai mata tapi mah rujakna nah ayeuna lamun pembagian takjil geus beres tinggal dibagikeun sok atuh geura barangkeun ayeuna mah aki jeung kadongeng ieu mah hitung-hitung nungguan waktu keur ngabagikeun takjilnya daripada urang ngagosip ke buku aki dek nyaritakeun pengalaman aki pribadi waktu aki keur lulusan jalan-jalan tungguan kabelah supaya kuwi we eta kawengan canggih canggih tuh itu aki asa katara teu bener canggih lah pikiran teh puji apa zaman milenial berarti ya da itu mah tidak lebihkeun ka aki ngasokun itu pamulangan ieu tarongengna teh aki Lihat bu, miring ke zaman. Ya. Lami itu oke. Lami, kalau sudah lagi. Papa ya, Obona. Kamu laporan ke si Obos. Oh, Ya, terus Dari Bapak ngiceun lagi. ini ikut atuh. Nah, ya pilih bangsa kayak kira kayak hujan dulu. Pasti ah. Itu ngiceun unggul ya kan. Itu ngiceun tapi ngiceun unggul. Ih, ya kan ngiceun. Kami para rakyat. Jahat ya. Ya, ngiceun unggul. Hujan ikut sedang ikut. Mangga. Jadi Pak, kamu laporan? Ini nomor. Video Pak, satu macam teh bayar per biji. Oh, asa kakak rek mandi pada kieu toilet. Biasa harap pipis itu pipis sekalian dia. Tah ieu di aki 10.000 bulanan aku kana mah. Kita nyarat satu paket, teteh. Lamun namina paket. Tapi aki mau ukur mandor itu gitu. Jadi kumaha? Dia pulanganna kumaha ieu? Itu ya, berarti aki paket komplit berartinya 8.000 kan? Bulan 2.000. Kan saya receh 2.000. Terus kan dapat deui lah. Masa ku itu kan. Ya saku itu jadi lebat sok sepuasna. Tamat. Beres aya nu tah itu barudak dongeng hati teh ayeuna waktu tanggal 15 menit deui atuh mudah-mudahan kegiatan urang teh jadi amal kahadean amin ya sok aya mah bagi tugas selang-selangan aki mah tekutum di masjidnya Sampurasun Sampurasun Hapunten kasadaya pamiarsa ngepangkeun ieu abdi saparakanca bade ngahibur kawargi sadaya dina seni sandiwara Sunda.